disuhunkeun ku Datang Bogor dia kan Denny suka Majalaya eta teh icalan eta teh. teu bejalan sih. Icalan teh icalan diri. Icalan diri. Emang urang naon sih icalan diri? Kan sok ngehibur jadi icalan diri gitu. Tah wargi sadayana parantos kurang didangukeun nya aya 4 lagu eta teh. Du Sumang tadi teh bulan Batu Hiu nya pamit telepat. Oge aya tanyakan burangrang ti Kang Darso. Terus aya Buah Kawung ti Giri Harja. Age aya Milih Rabi ti Ibu Dedeh Winingsih. Anu parantos nga-request mugi katampi nya hatur nuhun parantos ngarojong, parantos naon teh parantos telepon. Mugi sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Leres kitu nya cih nya. Semua tukangnya kitu atuh mah daripada kieu. Ici masuk aya-aya wae. Naon nu aya Kang? Nu eueuh diayakeun, entong nu aya dieuweuhkeun gitu. Bener sih Ci, ai kitu nama. Mangga anu bade telepon deui diantos di 8 genep 1 9 4 1 2. Di mana Ci? Di 8 genep 1 9 4 1 2. Lain, Ici bisa nyanyi teu? Iya Bima, tiasa nyanyi Kang, nyanyinya bintang kecil. Coba bintang kecil. Bin. Nah gitu Ci. Ah ini versi seriosa Kang. Bin. Bintang ke kasetna rusak ya manya nyakang rusak. Ici. Akang. Atur nuhun Kang EKM Raisa Fadila. Halo Kang, halo deui lahnya. Wilujeng siang Kang EKM Raisa Fadila. Nuju ngadakeun siaran Sunda Kang Dedi di Radio Samhan mugia sehatnya. Aya saha eta nu ngaeta tanya teh nah saha eta? Wilujeng siang pokokna mah wilujeng ngadangukeun acara Sunda ti Radio Samhan Jakarta. Kang Dedi sareng Neng Ici nya sareng abdi atuh da abdi ge aya ieu teh Kang. Aya jelemana? Aya ieu jelemana bungkeulekan Kang bungkeulekan. Gitunya nya atuh manya Kang sok kitu we sok poho wae ka abdi teh. Teu poho da Ici mah tuh kumaha tuh. Aya nu nanya tuh Ci cenah Ci Kang Dedi teh orang mana cenah Ci? Ih ai Kang Dedi mah gampang eta mah orang aring. Lain orang aring atuh. Orang Sunda di Bandung asalna nya. Nya di Bandung tah deket tempat sampah. Deket tekak sampah. Maneh mah sok ieu wae emang urang teh runtah gitu. Kan sok banjir baheula mah. Aya Lis Nuraini. Ieu bahasa Sunda. Samohon itu bahasa Sunda. Aya Neng Iis Nuraini bahasana bahasa naon? Bahasa Sunda beureun Ci. Nya sigana bahasa Sunda oge. Aya itu Ci, aya Agis squat. Wilujeng siang Kang. Wilujeng siang ka Agis squat. Iya Agis Swat teh saha ieu teh Kang? Duka atunya. Ti mana eta lingina Agis Swat? Lingina ti rorompokna Ci. Rorompokna di mana eta teh Kang? Di bumi eta napi di tatangkalan. Lainnya di tatangkalan atuh. Emang Ici baheula? Iya di baheula tatangkalan Kang. Tapi teh sejenis manyoet. Sejenis manyoet. Manyoet teh naon Ci? Eta uwa Kang uwa. Uanya terus aya cenah ti gede bage Ci.
Oh, di Gede Bage. Aduh, caket atuh sareng gede itu gede bangkong. Gede bage mah di ditu di ek Cileunyi nya gede bage teh nu deka ieu nu deka mana nu deka Sumedang gede bage Sumedang eta nu eta meureun nya nu Eta kan lain, eta teh Gede Bage teh nu aya stadion kan, stadion bola. Kan Ici menang menang main bola di dinya. naon minum bola teh emang isi pemain bola. Lain kan, Ici mah bagian mungut bola. Anak gawang atau gitu mah nya. Kang anak gawang, batur mah anak gawang, abi mah anak honda Kang. Anak kona. Aduh. Bah sehat bah. Alhamdulillah sehatnya. Alhamdulillah. Caket Aljabar. Oh caket Masjid Aljabar tuh caket Masjid Aljabar. Oh nya, abi ge kantos ka Masjid Aljabar, ngiring eta teh Kang, ngiring naon teh ngiring salat. Oh hebat ici geus ka Aljabar Da saya tukang di Aljabar teh ih meuni barang resih Kang. bersihnya sih nya. Nya tuh bersih di dirinya mah. Nya dibangun lagi di zaman Pak ieu Pak Gubernur kamari ieu teh Pak Kang Ridwan Kamil. Oh, Kang Ridwan Kamil, abi ge atuh sareng Kang Ridwan teh caket Kang. Caket naonna? Caket eta teh caket eta naonna Kang, caket naon teh caket masalah jeung abdi. Kumaha masalahna? Masalahna teh Kang Ridwan Kamil henteu apal ka abdi, abi apal ka Kang Ridwan Kamil jadi caket masalahna Kang. Urang bacakeun aya WA ieu Anya WA nya ya, aya WA tining Arini ieu teh urang bacakeun heula nya. Ibu Titi Dewi, Assalamualaikum SGP Radio Samhan bersama PDO memang cespleng. Kang Dedi sareng Neng Ici dah Mang. Alhamdulillah. Kang Dedi, abdi hoyong lagu Kalangkang. Salam kanggo Mama Eti, Mama Yati, Mama Nenti, Mama Juremi, Mama Eti, Mama Rustam, Mama Wulan, sareng Pajamari. Nah asa diudang-udang anjing cing ngomong teh. Gitunya atau dikalemkeun. Oke kali Kak Pak Sunar, Pak Ahmad, Pak Asep, Aki Dahlan, Bu Sunarti, Mbak Ning di Rawa Semut, Ning Arini, kasadana wae, Kang Dedi atur nuhun wilujeng tugas. Wilujeng tugas oge nya mohon. Iis Nur Aini cenah di Bogor Jawa Barat di Luwiliang Jasinga. Oh salam kayak orang-orang Bogor Jasinga nya. Naik ka Iis Nur Aini, Iis Nur Aini. Iya, sok atuh like-na dijempol diteken atau diteken. Mohon hoyong lagu Kalangkangnya, Bu. Itu teh Bu Titi Dewi. Mun akang hoyong lagu Kalangkang, sanes Kalangkang ti Nining Meda, tapi Kalangkang Kang Dedi. Kalangkang urang make mun aya panas kakek aya kalangkangan. Oh, gitunya Kang. Ayeuna panas teh, lamun panas beuseun obat ka abdi. Lain panas, gering ya mah panas. Cahayana gitu. Oh, cahayana panas teh. Engko matahari gitunya Kang nya. Heeh, aya matahari. Mun aya bulan aya Kalangkang tuh. Aya peuting sok aya kalangkang. Jadi aya kalangkang gitu. Tapi da Ibu Titi Dewi mah hoyong Kalangkang ti Ibu Nining Meda Kang. Oh nyakeun ke diputerkeun nya lagu Kalangkang ti Ibu Nining Meda. Nya Kalangkang Kang, entong dek langkang nya Kang nya. Ai de langkang mah teh adina. Oh, ieu mah kakakna Kang Kalangkang. Kalangkangnya manggakeun ke diputerkeun kalangkang da kalangkang mana kalangkang Kang kalangkang tuh aya ti Ibu Heti Gus Endang aya ti Ibu Nining Meda aya WA ti saya teh Iya request ti Ibu Ning Airini, request domba kuring cenah Kang Dedi, request Kang Dedi domba kuring ngatur nuhun. Aduh domba kuring keur ieu keur laliar dombana. Aranakan dombana aranakan. Eta teh jaluna nyangan jaluna saha eta teh Kang? Sikeuna mah jaluna Kang Dedi. Tiraha urang ulin jeung domba Ci. Ai ka Garut kena Kang osok usapan domba, buah-buah Kang. Buah-buah naon? Buah-buah eta teh reuneuh ku akang.
Amit-amit sih urang kadomba sih. Awewe ge masih daraek keneh ka urang. Daek naon Kang? Dia daek nyingkah atuh. Oh segan teh daekeun teh, daek bobogohan gitu jeung Akang. Heeh, daek nyingkah mah tuh sarua jeung abdi. Ci, gitu namanya cinya. Tapi alhamdulillah ya teh urang absen heula Ci. Sok atuh Kang di absen hiji-hijinya, lamun dua-dua Akang moal bisa. Aya no Pak Asep sampurasun rampes no Pak Asep. Di mana kawit no Pak? Di mana ieu teh? Mohon Nova Asep teh, Nova Asep teh istri atau pamaget ieu teh. Nova atau Abdi Asep itu panggilanana. Mohonnya mugi awe entong duanana, entong lain istri lain pamaget. Siga Ici. Abi mah kadang-kadang jadi pamaget, kadang-kadang jadi istri. Salam ti Majalaya cenah kula teh. Oh, ieu mah pamaget Ci. Kula itu mah Leh, kula mah amis atunya. gula eta bener amis mah Ci. Oh nya gula namis banyak. Suka teh kula teh. Kula teh lain anu ieu teh kan anu sok aya di pantai teh ya. Eta mah kura dan kura. Kura mah kan anu ngabohong teh ya. Eta mah pura-pura. Kitu nya kan. Kalau resan pameget abi mah cenah Kang. Tuh Ci, pameget Ci eta teh. Saha cek saha awewe atuh Kang. Akang we. Ca eta teh pamaget teu ngaran lagi atuh Nova Asep. Nanya Asep aya ngaran awewe. Nya, mohon ya, atuh nuhun atuh Kang Nova Asep nya anu aya di Majalaya. Salam ka orang Majalaya. Majalaya Kang, Majalaya teh eta teh bade ka mana ka Ciwidey nya Kang nya aya ka Ciwidey teras ka naon teh aduh ka mana bade ka Garut kitu asa ngaruh eta teras ka Cileunyi kitu asa ngaruh Cileunyi ya Kang ka Majalaya nya Kang nya. Mohon di Majalaya teh aya wargi, aya rencangan seueur Kang Dedi ge di dinya di Majalaya teh. Da ka Bogor ge Kang Dedi ge sok ka Majalaya eta teh icalan eta teh. Teng bejaan Ci. Icalan diri. Icalan diri. Emang urang naon Ci icalan diri? Kan sok ngahibur jadi icalan diri gitu. Bener lah, ayo gitu nama. Bener Ci, bener pokoknya. Ya bener kan, abi mah teu salah, lamun nu salah mangke dicontreng Kang. Dicontreng kunaon Ci? Dicontreng ku bulao. Bulau pan biasa ieu nya, biasa main kartu nya di bulawan. Alah tara Kang abi mah tara main kartu Kang. Main eta Kang, main non teh kobak. Kobak. Naon kobak naon? Kobak kobok Kang. Iya, kayak orang-orang buturkeun nya kayak kawargi nu sanesna. Mana nu bade telepon di atas di 8 hiji 2. Wilujeng siang ngae ka Pak Haji Eman. Anu aya di mana Ci Pak Haji Eman teh? Di Kampung Gedong Kang. Wilujeng siang ka sontenkeun oge kangge ka Pak Abah Kiki. Di mana Ci? Eta bagi kita di Bogor Kang. Oh, di Bogor. Oge wilujeng kelak Surno Pak Asep itu cenah arah bade ka Sasak Koneng Majalaya mah. Oh nya Sasak Koneng. Sasak koneng iraha sasakna di beureumang gitu. Teu hilap Kang Eka Ibu Haja Murhaini, Bunda Murhaini, Bunda Juremi nya wilujeng siang kasontenkeun Ibu Sunarti, Kong Dahlan. Ka mana wae Kong Dahlan ieu teh? Kang Eka Payanto tadi laguna perlu disebuteun hatur nuhun. Kangge oh ya telepon Ci. Sok atuh Kang diangkut. Diangkat. Diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SGP. Tuh SGP. Ku PDO memang cesple. Pak Haji Eman kumaha kabarna damang? Alhamdulillahnya mohon dia. Oh hujan itu masih hujan di dinya. Oh di dia mah tos raat Pak Haji Pak. Atau raat di dia mah iya we nu teu raat teh ieu icih we baceo tah teu raat. Baceo eta tadi icih. Gitu diisnya anu ya alhamdulillah. Pak Haji Eman morongkol disimbut lamun teu morongkol nya ngopi gitu nya atawa nu haneut-haneut gitu nya.
Pak Jeman aya disimut mah nu haneut mah resep teh mun aya lawanna Pak Jeman nu teu aya lawanna mah aduh morongkol nu haneutan teh susah haneutna teh. Pak Jeman hoyong limuterkeun lagu naon? Biasa wae geura. Kulu-kulu bom kulu-kulu gancang. Mangga. Mbak Kiki, mohon. Ibu Juremi, terus Nenti, terus Nenti, terus mohon. Oh gitu mangga atur nuhun. Sami-sami Pak Jeman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ngai ka Pak Haji Eman. Itu Kang aya ti Pak Asep cenah teh penggemar sejati nuju ti alit kene Kosmo mah cenanya paling beresep ngadangukeun malam Jumat cerita gitunya. Mohon hatur nuhun nya Kang Eka Nova Asepnya. Mohon hatur nuhun pisan. Kang Eno sanesna mangga hiji dia di nu aya bade telepon di 861 942. Mangga. Kang Eka Po Mariam Soto hatur nuhun nya. Parantos nga-WA engke laguna hayong mawar bodas eta mah Ci. Mawar bodas eta mah biasa, mawar hayang nu bodas wae. Assalamualaikum SGP Radio Saman. SGP PDO memang cesple. Mama Yati kumaha kabarna? Tik siliwir kumaha eta teh Kang Dedi teh kunaon gitu. Eta teh Mama Nenti. Ci, mana masalah ngawejaan teh Ci. Nya mama hapunten cenah Mama Nenti cenah hapunten. Gara-gara abdi teh abdi ngocoblak wae. Oh gitunya jadi betul bet Mama Yati. Mohon Maneti kumaha kabarna Manen? Alhamdulillahnya di dieu mah tos raat tak turun keun engke digebrak-gebrak sina turun. Nya ke diwatosna sina turun lah tong mohon tong kalangkung gitu bilih kalangkung turun ti ayeuna. Mohon gitu. Aya rateun. Nah gitu. Sigana mah seueur ieu ratu baseuh meureun. Kitunya. Oh gitu terus kiatnya. Mama hoyong-hoyong lagu naon Mama? Pucuk Camara mangga tapi heula tengah haluang heula Pucuk Camarana atuh lah. Sok ka tengah haluang Pucuk Camara. Mohon pras. Alhamdulillah sigana mah kamari telepon nuhun. Mangga sok atuh Pucuk Camara mangga. Hatur nuhun Kang Ato Hartoyo mang wilujeng siaran ti Kang Ato teh mugia tampi sukses sareng sehat saterasna amin hatur nuhun. Sami-sami Mama hatur nuhun pisan haluangna keun ke diantosnya laguna sami-sami Mama sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun oge Kang Eka Kang Ato Hartoyo cenah wilujeng siaran ti Kang Ato. Salam Kang Eka keluarga Kang Atonya. Nuhun salam ti abdi ke ti Ici Surici. Lain ngaran ti Ici Piit. Nya ya abdi teh Ici Piit, itu Ici Piit. Da kawan sadayana nya urang puterkeun wae laguna kumargi engke teh 100 lagu ieu urang ajan asar heula nya. Mangga ieu Ijah Hadijah
langsung kulu-kulu naik kulu-kulu gancang. Mangga wilujeng siang kasontenkeun wilujeng ngadangukeun.